tetendenan ti pangeran nu eusina dijuruskeun ka makhluk anu akalan akal taya kacacadan ku pamilina sorangan pamili nu ngajakeun gunana pimaslahateun dunia jeung kaahiratan maslahat nu kahijina ngaluruskeun akidana nya datang ajaranana ilmu aqaid ngarana maslahat nu kaduana mereskeun cara baktina pribadi ka pangeranan rubul ubudiyah ngarana maslahat nu katiluna ngajaga saluranana otak rejeng pamikiran malah sampurna akalna dilarangi nu mabokna atawa nyesep mabokna bisi liarna otakna atawa lemah otakna dilarang adu-aduan dan matak panas pikiran matak panikana angan akhirna jadi seniwan maslahat nu kaopatna ngaping pausahaanana malar hasil jeung beresna henteu nyeke kabaturna teu meunang silih gorengkeun atawa silih rugikeun maka haram panipuan atawa haram sistem ijon muncul rub'ul amalat mun dilanggar mata klepat kana haram ti soledat jalan ekonomi macet di mangajaga turunan ngukukeun kapamilian jeung sinapu gurun dayan asasi kamanusaan datang hukum pertikahan datang haram perjinahan napakoh kakulawargian ngahormat kasaluhuran maslahat nu kagenapna jaga kana hak milikna haram maling jeung bangsana maka datang jinayatna maslahat nu katujuna jaga kahormatanana haram ngupat jeung bangsana atawa nuding jinana maslahat kadalapana ngajaga tubuh badana haram ngaguna sigana kana badan manusana